Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwa di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah, ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Para asatid asatidah, qori-qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama nu kusim kuring dipihormat, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meser pulpen artina eukeur nulis. Lamun ibu meser jam artina nuduhkeun waktu kalayan tepat. Lamun tukang dagang pasti hayang untung, anu tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Ecek ibu pangaosan teh hayang ilmu, hebisi hayang panggih jeung urang. Lamun bener pangaosan hayang ilmu, geura tanyakeun ka ustad nu deukeut, naon gunana ilmu? Pulpen oge keur nulis, jam oge keur nuduhkeun waktu. Boa urang boga ilmu teh can aya guna keur awak urang. Nya naon atuh gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha paredit wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge burger wae. Ibu oge ararapal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ngaran pulpen teh can bisa dipake nulis. Berarti jam teh can bisa nempokeun waktu kalayan tepat. Berarti ilmu teh can katempo dina gawe, karek samet apal can jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Tah hiji syaratna jelema nu bersih hate. Ibu ngalusan awak soal babari hayang geulis tinggal make skincare nganda anger banget bodas punuk marenge. Ngadangdanan awak mah soal babari tah nu hese mangadangdanan si awak ngaranna hate. Ieu ge pangajian cantang tu alus. Lamun cek batur ieu pangajian alus, maka cek kuring cantang tu alus. Karek jadi kemang, can jadi pentil-pentil acan, pedituna cantang tu jadi buah. Kumantung si hate nu sabenerna.
Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah bubar ti dieu teh meunang akhlak anu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge bakal katempo kotorna. Minimal ngomongkeun anu gigireun deukeut jeung si eta ku bau kelekna yai. Matak sumber hirup adalah hate. Saalus-alusna awak ibu anger eleh ku teri bangke 25.000. Coba nu panggelisna maot teuneun di pasar eueuh nu meuli. Harga diri manusia lain ayana pangkat, harga diri manusia lain ayana jabatan, harga diri manusia lain ayana kakayaan, tapi harga diri manusia gumantung welas asihna eta hate kasasama dina hirupna. Mata hirup mah ulah legek teh sombong. Hirup mah teu kudu sombong kudu disebut batur. Ustad, kiai, ajengan karek disebut. Nana gerhana ge disebut ustad ku batur ngan embung. Naha sabab kuring tanggung jawab kana gawena lain butuh ku gelarna. Ustad, kiai, ajengan boga gawe naon gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun mah disubang aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Ibu oge sarua mun di imah boga barang dipenta ku sim kuring deuk dibikeun moal. Sarua jelema pedit mah tong silih omongkeun. Matak hakikat nu ngaran manusia jauh tanah ka langitna lamun tina amal pisurgaeun. Saha atuh urang teh saha karek disebut batur. Tuh di luhur aya pejabat, kusaha disebut pejabat, ku rakyat. Jaradi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk. Matak ayeuna teh pan eukeur pilkada keur meujeuh ngolok-ngolok ka rakyat, abus-abus ka imah rakyat, geus jadi mageblus we ka alam gaib. Nepi ka hese pangi-pangi acan, padahal hakikat nu ngaran hirup teu mungkin jadi pejabat lamun tanpa dicoblos rakyat. Matak geus jadi pejabat tong sok api-api poho ka rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sing sadar jabatan ukur genep tahun teu dicoblos deui mah cantang tu jadi naon-naon. Matak hakikatna kedaulatan di tangan rakyat. Urang jadi pejabat karena dicoblos rakyat. Matak geus jaradi sing nyaraah ka rakyat atuh lur. Ari heueuh. Rakyat teu butuh janji, rakyat mah butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Rakyat teu butuh baligo gede, nu penting mah gede gawe ke rakyat. Keurna nahawan baligo. Matak hakikatna adalah rakyat sagala-galana. Well, hirup ukur disebut teu kudu riweuh. Disebut beunghar ge teu kudu sombong-sombong teuing ka jelema beunghar teh teu kudu modar mah sarua. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger gedong sigrong ge balikna mah kanu nyereng kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun ku pasaran jasa saha eta si miskin nu pangheulana. Mata geus baleleunghar teh kudu nyaah kanu miskin keur naon bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah lubak libu ku dahareun keur naon loba dahareun lamun loba nu miskin teu miluan ngadahar. Halo, kena ya ceramah lo penuh ungek berarti ngerti. Manungan jasa jelema miskin. Ayo nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Ayo nu maot pangheulana nyokot pasaran. Ayo nu maot pangheulana nguburkeun. Matak bejakeun ka jelema beunghar anu sombong kanu miskin. Kali-kali maot si eta nu miskin dendam. Bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, maka ulah coba-coba goreng jeung batur.
Bapak di Kopiah menang batur, make sorban ge pabrik batur, baju oge menang batur, lancingan ge menang batur, sarung ge menang batur, senal oge menang batur, maot dikubur batur, diboehan batur, disolatan batur, dikubur ku batur, matak bejakeun ka jelema nu sok goreng batur, narek hirup sorangan lur. Manusia butuh ku batur, Pak. Well, kaasup kuring, nah ibu kudu nuhun ka kuring, nah Kang Opik kudu nuhun ka kuring entong. Justru nu kudu nuhun mah kuring ka Kang Opik. Nuhun Kang Opik, mama gejeng nuhun atas ngundang kuring, kuloba nu ngundang mobil kabeli, sawah kapeser, imah kajieun, kunaon eta kuloba nu ngulem. Matak abdi nuhun ka Kang Opik, kalain Kang Opik nuhun ka abdi. Kang Opik ngulem abdi, sim kuring datang, jamaah eueuh ngarek ngomong jeung temok. Matak hakikat cek ilmu, lain ibu kudu nuhun ka kuring, tapi kuring kudu nuhun ka ibu. Nah, ke eueuh jamaah mah kuring cantang tuh bisa ngomong. Di dieu manusia sing bisa silih hargaan. Boa-boa urang mah ibadah teh karek jadi orai. Orai cicing 30 poe ganti kulit tapi ngaran anger orai. Boa-boa pangaosan teh ukur ganti baju, ganti tiung teu ganti jeung hate-hatena. Matak euker naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Beuki kasinirannya paduli teuing. Baju bisa dibeli, saragam bisa dibeli. Tah kasaragaman eusi hate rek ka mana neangan meulina. Poe ayeuna teh umat Islam teh sepuh keur leungit kasaragaman. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, Islam sarua. Nah, habat kudu pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta eusi hate. Matak hayu urang saruakeun eusi hate. Sesama umat Islam silih ajenan sanajan beda sautak saeutik. Geus teu usum usoli jeung teu usoli perang, geus teu usum kunut jeung teu kunut silih omongkeun, geus teu usum mikiran kunut jeung teu kunut, mikiran 11 jeung 2 tilu. Maka kuring nanya, ai di dieu loba nu 11 loba nu 2 tilu. Ka eta ti jawaban teh ngawadul, nu puguh mah loba nu henteu. Bener? Matak nu ngaran hirup eusi hate, Pak. Tuh lalajuan mah hileud. Hileud dipikasieun, tapi hileud cicing 40 poe, muntel dirina, bijil jangjang jadi kukupu. Tah tina ibadah urang teh lamun batur ijid, rujid, cua, ngewa, kunaon batur ngewa ka urang, da urang pika ngewaeun. Kunaon batur geuleuh ka urang, da sakapeung mah urang pika geuleuheun. Matak ladang ibadah teh kudu jangjangan, bijil kukupu. Tah ieu nu hadir anu goreng jeung dulur geuwat akur, nu goreng jeung salaki geuwat akur, nu goreng ka indung bapa geuwat akur. Allah moal ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema silih hampura antara manusia jeung manusia. Well, ibu ayeuna boga salah kanu jadi salaki, balik ti dieu geuwat aing ngupingkeun ceramah kieu teh, tangkep salaki aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay, ho tobat. Paling kuat 3 poe. Ka itu nama anger sesegor deui. Naon nu jadi sabab? Beratna sakarat, beratna di alam akhirat, tergantung beratna dosa di alam dunia. Matak lamun poe ayeuna teu bisa silih bebaskeun, ngarek nepi ka iraha urang nyieun doraka. Komo dulur jeung dulur teu akur parebut harta, keur naon harta diparebutkeun bari maot ditinggalkeun. Benar ya? Keur naon harta diparebutkeun bari maot ditinggalkeun.
matak geus oge ayeuna mah kieu boga harta hayang umroh jug pake dina ibadah, hayang nyieun masjid pek, hayang mere kasih yatim bro, hayang mikeun kasih miskin silahkan. Sabenerna nalika urang mere ka batur lain urang euker mere tapi urang keur nyokot kahadean. Satiap jelema nu hayang loba kahadean kudu loba barang bere ka batur. Ari hade hayang mere henteu nu aya ge dicekek batur. Kenah euy. Ibadah nu bakal ditarima teh nu mana? Ibu bapak, ibadah nu bakal ditarima teh nu mana? Jawabanana adalah innallaha ma'ana. Saestuna Allah babarengan salawasna jeung awak urang. Nah bener jelema salat bareng jeung Allah, nah bener maca shalawat bareng jeung Allah, nah bener ceramah kieu bareng jeung Allah, nah bener pengajian kieu bareng jeung Allah, nah bener nu ka masjid bareng jeung Allah. Kade kadang-kadang mah Allah leungit nu aya nafsu, kinit ka masjid hayang sebatas disebut ahli masjid, daek pangaosan hanya sebatas hayang disebut ahli ngaos. Perubahan mah Allah berarti leungit Allah nu aya nafsuna. Maruk teu berat bareng jeung Allah berat. Teu satiap jalma salat bareng jeung Allah teu takbirna sarua, rukuna sarua, sujudna sarua, bubar salat malak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna berarti lain jeung Allah jeung sombong nu kitu patut mah. Ieu ge pangaosan kuring teu percaya ieu bareng jeung Allah teu. Isuk ngayakeun deui Kang Opik acara pengajian anu ceramahna kudu ustad setempat di dieu mungkin teu jamaah ribuan kieu. Berarti ibu teh lain jeung Allah hayang panggih we jeung nana gerhana. Leungit Allahna nu aya kahayang nafsuna. Bener. Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah? Teuing. Cobaan tahun hareup ku Pak Kades undang tong dibayar saeutik-eutik acan datang moal. Tah ibu teh suudon deui. Ieu mah beuki heubeul ceramah beuki daroraka jelema teh. Lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Berat Pak barang jeung Allah teh. Hanya orang-orang tertentu nuku Allah dibere takdir anu siap dirina jeung Allahna. Tanpa hayang dihargaan batur, tanpa hayang disanjung batur, tanpa hayang dipuji batur. Nah bener anu jadi pejabat jeung Allah teuing. Mana bukti lamun bereng bener jeung Allah tempo we Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mah jadi pamimpin teh unggal peuting mawa gandum 60 kilo, lempang 6 kilo dibagikeun ka rahayatna. Cing aya pamimpin nu kitu? Aya mah jeung Allah. Aya ari keur kampanye geuning abring-abringan sok mere sembako. Ngan palebah geus kampanye jadi Allah deui. Di dieu Pak letak Allah teh di mana atuh? Tah nah hate. Lamun bener urang babarengan jeung Allah bakal katempo sifat wujud tabiat sifat-sifatna Allah. Sifat Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Berarti wajar lamun manusia boga sifatnya ahan, asihan, dedehan. Nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum. Berheueuh meuni. Mere oncor kanu poek, ngahudangkeun anu labuh. Ieu tah bareng jeung Allah. Ari salat urang bareng jeung Allah teuing. Lamun bener jeung Allah, geura toong sok Pak. Teh mimiti nyarita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah bareng jeung Allah cantang tuh. Subhanallah, maha suci Gusti Allah. Bareng atuh jeung Allah, lamun bibir ngomong subhanallah, maka hate kudu bersih. Geuning teh saeutik bibir subhanallah, batur nyeun gedong nyeri hulu. Bibir subhanallah, batur meuli motor ratug angen. Bibir subhanallah, batur meuli mobil si eta ngadon jantungan. Bibir subhanallah, batur meuli tanah si eta ngadon modar.
Berarti karek bewirna ngomong subhanallah hatena macan bareng jeung Allahna. Bener. Nah bener, alhamdulillah jeung Allah teuing. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun bener sagala puji kagungan Allah, ibadah urang tong sok hayang kapuji wae. Ya geus pangaosan di beja-beja timarana ngaeus atuh. Ngeus tahajud, memeh tahajud, nyeun status OTW tahajud. Heuh atuh da. Boga gelang panjang ka dieu gigi brig hayu urang pangaosan. Barang bere santunan setahun sekali ka yatim jeung ka miskin kudu we dipoto. Mana atuh alhamdulillah teh. Rakyat leutik pek ngomong alhamdulillah, nu gede ge kudu ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Gedong boga, sawah lega, mobil aya, cek ibu alhamdulillah. Wajar nu beunghar ngomong alhamdulillah. Tah anu keur nu beunghar mah nyebut alhamdulillah teh bari jadi gawe. Naon gawena? Gedong boga, sawah lega, kurumuy RW mere BLT, gewa tolak, moal RW moal ditarima, kopikeun kanu miskin, kopikeun ka si yatim, kopikeun ka rakyat anu butuheun. Ta eta alhamdulillah teh katempo gawe, lain ukurna biwirna. Nyaho mata keprok ya Allah. Nu boga gedong badag sawah lega ge nyoksrok kana BLT mah belaan kades dicarekan. Kades kelo, kades edan, cinta kunaon ibu batur menang BLT aing henteu. Pan cinta ibu mah sawah lega, ya da teu di dalamotan hayang we. Mana alhamdulillah teh. Alhamdulillah teh butuh digawe. Lamun teu bisa digawe naon beda jeung beo. Beo bisa nyebutkan Allahu Akbar, beo bisa nyebut subhanallah, beo bisa nyebut alhamdulillah. Ngan beo teu dituntut gawe, manusia mah ngaranna ge manusia, satiap geus diucapkeun maka wajib dipigawe. Bener ya? Sadeo atuh da. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Bener teh di akun hate. Lamun Allah nu Maha Agung tong legek hirup. Da Allah nu Maha Agung berarti urang mah teu boga hak pikeun nyombongkeun hirup. Ibu ta ieu baheula mah bentangna Subang. Ayeuna mah nya bentang eueuh cahayaan kieu. Bisa urang sombong ku kageulisan henteu. Matak anu baheula keur geulis gumelis pek da keur geulis ngan geus nini mah eureun gumelis teh. Geus aya robah. Lamun bener geulis nu ibu geura pertahankeun atuh geulis teh ulah datang kolot. Geuning ayeuna mah teu bisa mempertahankeun geulis. Kajeun buuk hideung dipikok hideung anger bodas deui. Bener? Kudu lieur hirup mah. Nah, rumus geulis mah 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus meujeuh ngomean awak. Budak ABG make lejing meujeuh, ping-ping badak di lejing mereketeng-teng. Coba nini di lejing ngolokop. Tempoeun. Jadi Allah nyiptakeun datang usia kolot teh supaya orang berpikir sakedeung deui urang bakal balik ka alam padang poe panjang nagara Tanjung Sampurna ngaranna akhirat teh. Hadirin pun dulur bade umroh ngaumrohkeun ibu ramakna. Moga-moga ku urang doakeun da kikian teh rezeki badag moal bisa ku 10 juta. Ongkos nage matak bapak mah ulah wara nah habis itu boga ulah song dek ulah nekat urang mah dek ka Arab dek lempang nepi ka dayeuh kolot ge pingsan. Berarti ibadah ieu teh ibadah anu butuh modal. Modal nage lain sakadar modal duit tapi modal eusi hate. Duit loba init mung artina naon lebar keneh dina hate. Lamun ieu tiluan opatan taroh 35 juta saurangna
geus 150-eun talung keneh meuli Avanza daripada dipake ka Arab lamun ceuk hatena anu teu ikhlas. Tapi kenyataan geuning deuk ngajalankeun ibadah umroh karidoan hate tapi sing yakin setiap perkara eta nu geus dikaluarkeun anu tadi ge lain hakikatna urang mere tapi urang keur nyokot kahadean ti Allah Rabbul Alamin ku cara mere. Kuring moal nerangkeun syarat jeung rukun da pasti Bapak ge uninga ngan setiap perkara ibadah teh ternyata aya cokeleun aya eusieun nu kudu dieusikeun kana awak masing-masing. Ti mimiti salat, zakat, saum, ibadah haji termasuk ibadah umroh. Naon hikmahna saeus urang ngajalankeun ibadah? Nah jadi orai karek ganti kulit can ganti ngaran, nah hadek jadi hileut tina dipika ngewa jadi dipika resep lantaran jadi kukupu. Mana urang emutan buah-buah urang teh karek jadi orai. Salat karek apal bacaan, karek apal gerakan, karek apal ruku, karek apal sujud. Bubar salat biwir nganyerikeun batur, ngahina batur, ngarendahkeun batur, ngomongkeun kagoreng patutan batur. Berarti si eta teu sadar bacaan salat alus kudu anger alus ucapan. Nah kenyataan bacaan salat alus tapi loba tatangga nyeri hate ku biwir urang. Berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saeus salat. Da ceramah kieu mah saha anu teu ngarti da bakal ungeuk nah rumasa sararea kitu. Bacaan salat alus gambaranana bacaan salat alus kudu alus ucapan sangeus salat. Matak teu mungkin jelema salat ngahina batur, ngaledek batur, nyokelan kagoreng patutan batur, sirik panas kuligi batur, teu mungkin. Bacaan salat alus kudu nemongkeun ucapan anu alus. Bener? Oh, bener pisan. Buah manehna nu kitu teh. Sok ku ibu toong. Dua kalimat syahadat ku urang dibaraca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti aya dua kunci manusia bakal salamet. Hiji la ilaha illallah, teu aya deui pangeran angin Allah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah, teu aya nu minterkeun angin Allah, teu aya nu ngadaekeun angin Allah, teu aya nu ngabisakeun angin Allah, teu aya nu nakdirkeun angin Allah. Kang Opik bisa ngaumrohkeun ibu ramana lain dirina tapi ieu adalah Allahna. Kuring bisa ceramah lain nana gerhanana tapi itu adalah titipan Gusti Allahna. Jelema mah bisa dipisahkeun, daek didaekeun, alus oge dialuskeun. Matak teu meunang aya pengakuan diri lamun manusia boga la ilaha illallah teu asa aing pangakangna. Nah, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa oge dibisakeun. Berarti urang nama kosong Pak, teu walakaya, teu naon-naon. Bener? Dua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jeung Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi anu kudu ku urang digugu, Nabi anu kudu ku urang ditiru, Nabi akhlakna anu kudu ku urang dipika contoh. Biheung ku urang ka contoh eta dua kalimat syahadat teh biheung. Bab rumah tangga Kangjeng Nabi mah panghade-hadena sikap Nabi ka para istrina. Teu pernah aya istri nu kasigeng ku ucapan Kangjeng Nabi. Apaan ibu mah unggal poe ge dihoakan ku salaki. Mata katempo teh kieu we oloh. Tinggal kalongan. Dina sagala bidang, Pak. Termasuk ibadah umroh. Naon atuh eusina? Ibadah haji, ibadah umroh teh naon eusina? Engke bakal papangih labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarika lak. Naon eusina? Ayo urang buka. Nah eusina teh ngan sakadar dibere gelar haji, pret. Ini ibadah haji ukur nyangsang gelar H.
tetangga tuh ngomong haji juk baeud eta hasilna teh aduh ngesang aduh orang pikiran naon hasilna nah ini kaditu make ongkos nepi ka puluhan juta balik ka dieu hanya sebatas hak nalika tatangga tuh ngomong hak tuluy baeud eta hasilna teh lain Pak sabenerna lain eta urang lalajuan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam engke ku ibu jeung ku bapak sambungkeun antara ibadah haji ibadah umroh jeung sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gaduh istri namina Siti Sarah. Siti Sarah ka Nabi Ibrahim nawisan nyandung. Ibrahim wayahna ti kuring mah teu boga turunan. Kami mah cocok lamun anjeun nikah deui jeung Siti Hajar. Tuh ieu budak awewena alus agamana terhormat keluargana patuh taat kana agamana. Apakah Ibrahim narima? Henteu nyurucut cai panona. Ibu balik ti dieu tawaran bapak. Bapak, dia teh abdi teh tos ngopingkeun ceramah nana gerhana. Geuning Siti Sarah teh nawisan nyanung ka Nabi Ibrahim, dipiwarang nyanung jeung Siti Hajar. Tak eta ku ibu engke cobaan. Da lalaki urang mah moal nyurucut cai panon moal kalaka yes maneh tobat. Nabi Ibrahim boro-boro mah teu ditawaran ge nolak. Salaki ibu boro-boro ditawaran dina henteu ge kokoreh sorangan. Aduh liah aya nu kasiniran ge. Naon ieu sejarah naon terjadi kitu? Geura nikah anjeun jeung Siti Hajar. Nabi Ibrahim nangis, "Moal Hajar, kami mah eudeup anjeun we, deuk satia." Anger Pak, nepi ka bapaeud pabaeud. Siti Sarah baeud ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim oge baeud ka Siti Sarah. Merebutkeun naon? Merebutkeun dititah kawin deui. Jigana pamajikan bapak mah baeud teh lain nitah kawin. Hayang kawin. Sabulan 2 bulan gerentes deui. Ibrahim geus kapikir acan ayeuna anjeun kudu nikah jeung Siti Hajar. Nah bener eta teh anjeun teu ridho nyaan. Lamun bener anjeun ridho anterkeun kuring Ibrahim nikah jeung Siti Hajar. Hayu dianter ibu. Ini dianter ger nikah. Kabayang tuh ibu. Ada ibu mah lain Siti Hajar ibu mah tuh. Ya mah Ari doa jika rumah tangga seperti Siti Hajar Nabi Ibrahim, ai adat garoreng. Wow. Akhirna nikah Pak. Ngeus nikah, perintah Allah Ibrahim pisahkeun. Siti Sarah kudu tetep di bumi na. Siti Hajar pisahkeun di mana? Tuh di hiji lengkop. Geus rada asup eta kana bab haji Pak. Tuh di hiji lengkop, eueuh tuangeun jauh ka mana-mana. Siti Hajar tumanya Ibrahim, naha ieu teh parentah Allah nya jawaban istri solihah sanyaah salaki kuring bakal aya nu leuwih nyaah tibatan salaki saha pangeran kuring. Sanggup ibu ku salaki diteuneuh di hiji lengkop ceuk ibu teh sanyaah-nyaahna akang aya nu leuwih nyaah saha pangeran abdi Allah. Anger Pak sapoe mangamuk ibu mah. Atuh. Ustaz ka dieu mayuna. Atuh da ka dieu nongong ka ditu. Bae mutar lagi lah. Saatos nikah diteundeun di hiji lengkop dalam keadaan kakandungan. Cicing sakedeung deui asupkan bab haji. Dina kaayaan kakandungan Pak. Ceuk Siti Hajar pek Ibrahim tinggalkeun kuring anjeun metuluykeun hancagarapan dakwah. Kabayang teu keur nganung ditinggalkeun di hiji lengkop eueuh naon-naon teu boga modal naon-naon lamun lain Allah nu ngajamina saha waktu harita. Bener? Ibu keur nganung ditinggalkeun ku salaki.
Edek jika Siti Hajar moal teu bahasana teh viral dina TikTok ukur bisa ngareunehan miara henteu dasar lalaki playboy cap buaya teu gablek cedok. Untung zaman bare teu musum TikTok sehingga Siti Hajar sumerah Pak sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan lebih ke 8 bulan borosot gubrak ke alam dunia wastana Ismail koceak Ismail ogo ceurik kukurilingan Siti Hajar neangan naon neangan cai nepi ka sabaraha balikan 7 balikan plus kana bab umroh plus kana bab haji. Ibu jeung bapak lamun umroh jeung haji bakal aya nu ngaran sa'i berkeliling 7 balikan sejarahna Siti Hajar neangan cai keur Nabi Ismail matak ibadah sa'i artina sing aralus ka kolot ulah ibadah ka Arab getol ai ka kolot hohoak ulah nepi ka ai jakat daek ai kolot nyerieun hate ku ucapan hakikatna surga anu sabenerna al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu nu sabenerna makna sa'i Pak lain haban ku kurilingan ka ditu ai balik pedit ka kolot beuki keuna ieu ceramah naon lalakon sa'i teh Siti Hajar ku kurilingan 7 balikan mela anu ngaran anak akhirna ceurik Nabi Ismail ngorehkeun hiji batu sur lahir ngarana sumur Zam-Zam. Kang Opik kaditu bakal panggih dongeng kuring oh ieu geuningan nu disebut jam-jam. Simpulkeun ku ibu nu ngaran cinta sejati teh indung ka anak bapa ka anak nepi ka sanajan halodo panjang eueuh cai tapi kukurilingan nepi ka 7 balikan nepi ka cucut kesang nepi ka capek lungse artikeun ku ibu inung bapak urang capek ngurus urang inung bapak urang jengkel ngurus urang inung bapak urang ripuh miara urang kadang-kadang ku anak lain nu dibikeun kangeunahan tapi ngawiwirang kanu jadi kolot lamun mah Allah boga hak neraka dibikeun di dunya poe ayeuna malaikat geus gregeteun hayang nyabut nyawa ibu jika anak malaikat gregeteun hayang nyabut nyawa ieu ya tileutik urang ngeselkeun isat gede ngajengkelkeun hohoak sesentak sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun masih kene boga anak 3 artina nyeri eta bisa digantian Pak tapi nyerina dihoak ku anak nyerina diwirang anak nyerina dibisani anak nyerina dihina anak nyerina goreng patutna anak Allah milu terido dek ibadah naon bae nu dipigawe ku barudak moal mungkin jadi sawarga sapaat Nabi ge teu neurak sabab ieu bapa teu mika ridho kana kajadian anu terjadi ka anak-anakna weh aduh dengekun cenah dengekun ai cek belah dia teh bae da akur jeung maneh segitu bener Pak inung ngandung 8 bulan capek lungse ripuh tunuh mela anu ngaran anak maka terjadina ibadah sa'i artikeun ku bapak perjuangan nu ngaran indung capekna lungsena melaan anak Ismail urang oge sebagai indung capek melaan anak tapi naon nu dibikeun ku anak kakolot hanya sebatas hohoak hanya sebatas sesentak hanya sebatas ngabisani maot indung bapana anak adilanceuk parbut warisan deuk nepi ka iraha ngagoncangkeun hate kolot ku harta jeung banakna karena ieu ceramah loba nu ungeuk aduh teuing rumah sa teuing kumaha inilah ibadah sa'i Pak boga makna perjuangan indung kanu ngaran anak lain ukur kukurilingan da boga makna ibu baheula minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon ku teu boga bahkan loba nu ngaran indung nyuuh hareupeun anak jang eureun we sakola teh nyai
eureun we sakola teh naha mama batur mah geus kana motor, emak mah teu bisa meuli sapeda acan, batur mah bekal ge gede, emak mah teu bisa mekelan acan, bisi maneh capelung seripuh ejeum tunu sakola, eureun we geulis nyuuh ceurik hate anu ngaran kolot, hayang ngamela anu ngaran anak tapi can sanggup ku hartana, loba kolot nyuuh hareupeun anak hayang melaan anak, can aya anak nyuuh hareupeun kolot hayang melaan kolot. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya sejarah tiba heula nepi ka ayeuna. Mangga deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji Allah nolak ibadah ibadahna sapanjang inung bapa nyeri hate ku prilakuna. Bener pisan nya bari manehna nu kitu teh. Baheula ibu minta duit ka kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna gunuk-gunuk duit deuk miliaran sakumaha ge anterkeun ka kolot ibu bakal ceurik naha kolotna geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum kajeun ngoceak maratan jagat ngacerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur duit loba deuk dibikeun ka inung bapa tapi inung bapana geus aya di alam kubur teu berguna harta anak teu berguna kedudukan anak teu berguna kabeungaran anak di dieu pa urang can tangtu mampu mayar hutang ka kolot ngaranna hutang jasa antara kolot ka anakna. Well emotan da ieu teh bari seuri bari nahan cipanon tunu belah ditu daroraka atuh ka kolot da ieu teh nu hadir di dieu teh sepuh demi Allah abdi mah ieu nu datang di dieu nu hadir di dieu teh ieu teh jelema barada gonggongku tak komo nu tukang mah arek dibuktikan sok umur 6 tahun orang kolot ngageroan jang bang mencetankeun sirah bapak jangar kosok ngagugu matak bedegong teh dirinya jang bang mencetankeun cangkeng mak cangkel osok ngagugu tuh ayeuna ibu baheula mah datang sakola nangkep kolot datang sakola dibere tuang ku kolot nangkep sakola di bajuan kolot inung geus eueuh bapak geus eueuh hanya sebatas kenangan Mbak. Bener Bu? Poe ayeuna mah jujur hayang tepung jeung kolot tapi kolotna geus eueuh hayang nangkep kolot tapi kolotna geus eueuh hayang mere kadaharan ka kolot tapi kolotna geus eueuh hayang mere baju ka kolot tapi bajuna geus eueuh nyeri hate matak buktikeun mungpang-mungpang urang aya di dunya kolot aya di dunya buktikeun ayeuna lamun memang deuk nya ka kolot itulah makna sa'i kukurilingan Siti Hajar melaan anak lalakon perjuangan indung kanu jadi anak capek lungse ripuh tunu tapi cantang tuh anak mampu nyugemakeun kono jadi kolotna. Kang Opik sakeluarga ngaumrohkeun ibuna teu satai kuku acan jasa kolot dibayar ku eta. Bener Bu? Bahkan cek paribasa inung meakeun harta kuring, bapak kuring meakeun harta kuring itu hakna. Kuring sakola dibiayaan ku kolot, kuring masantren dibiayaan ku kolot, dibajuan ku kolot, dibere tuang ku kolot, sabara triliun harta kolot dituang ku kuring, ande kata ayana kuring geus boga pendapatan, kolot menta kabeh boga hak papikeun dibikeun, sabab kuring can jadi naon-naon tanpa inung jeung bapak kuring. Kang Opik mere meureunnan 70 juta ada umroh ka ditu ulah legeg asa aing panghadena teu saeutik-eutik acan malikeun cai susu kolot sakaclake can kabayar ku 70 juta Pak ku kanyerina ku kahariwangna ku kateungeunahna nu ngaran kolot cantang tuh bisa kagantian ku sakitu Allah dengekeun cenah jak cenah balas atau balas. Inilah ibadah sa'i. Naik poin kedua. Akhirna sumur jam-jam aya Siti Hajar teh jadi boga kahirupan Pak bisa aya nyieun kahirupan imah boga sawah lega Ismail badag lol Ibrahim datang
Kumaha cek Siti Hajar, Ibrahim kami sono. Bisa teu lamun dijadikan ieu sejarah ka ibu da moal bisa. Salaki ninggalkeun geus ibu geus beunghar, budak geus gede, salaki datang, eudeuh ibu nyebut, "Akang abdi sono." Berat ilmu tauhid teh Pak, berat. Nabi Ibrahim datang, Ismail geus badag, Nabi Ibrahim datang, bari Siti Hajar geus boga kahirupan, masih kena nyebutkeun Ibrahim kami sono. Lamun kajadian kamera ieu budak geus gede, duit geus loba, gedong geus aya, ditinggalkeun keur ngiram, borosot budak teu disaksian, budak geus badag salaki datang, kumaha cek ibu, deuk naon sia ka dieu? Allah maneh ke tempo hirup gedong boga sawah lega pasar juga lah bisa jual beli tah budak Allah maneh geus gede ku aing teh ku aing da ieu mah lain Siti Hajar atuh. Mari Nabi Ibrahim teh bapake uninga datang na ka Siti Hajar teh deuk naon minta anak deuk dipencit kan kitu sejarahna. Hajar aya naon Ibrahim kami teh meunang ila pati Allah kudu kumaha yen kami kudu mencit anak urang saha Ismail. Jawaban cek Siti Hajar, ya Ibrahim nah eta teh parentah Allah nya. Ditanya Ismail ridho anjeun dipencit jangakeun beheung teuk-teukeun ama mangga abdi geura pencit deuk di mana. Lamun kajadian budak ibu teu diurus dipenta ku salaki deuk dipencit kumaha cek ibu? Sok kajeun maneh kumis gede sok enak kerja nada lain ka bapa lain kan eta mah karere teh ku juru panon da moal teu warani ieu kajeun kumis badag moal burung gelut sok jeung urang daripada anak kudu dipaehan maneh heula jeung urang kudu sok urang silih paehan. Siti Hajar teh kitu akhirna teh Pak dicana ka hiji gunung Ismail nikreh we nuturkeun peso geus diasah. Datang iblis bakal asup deui kana bab haji ya. Datang iblis ngagoda Ibrahim ari anjeun nanaonan sebagai bapak teu tanggung jawab ayeuna geus gede budak teu dipencit kurumuy parentah Allah cokot tuh keusik baledog 7 kali maka Kang Opik datang ka ditu aya ngaran lontar jumroh leres baledog 7 kali di baledog iblis ngaclem datang deui Hajar na anjeun ridho anak dipencit kudu jadi salaki Allah mewarang cokot keusik 7 baledog di baledog Ismail digoda ku iblis Ismail kodaek maneh dipencit ku bapak cokot keusik baledog 7 kali ini ibadah haji ini ibadah umroh syariatna lontar jumroh hakikatna maledog nafsu iblis nu aya dina awak masing-masing matak lamun enit kaditu iblis di baledog ai datang ka Indonesia iblis dikukut pan aneh teteh Pak lamun enit kaditu iblis di baledog maledog iblis itu jubalikan Indonesia pedit anger teu akur jeung dulur anger pasea anger berarti di Arab iblis di baledog di Indonesia di paraban deui malahan teu disebut haji teh make jeung baeud saeutik berarti secara langsung lontar jumroh akobah maledog iblis nepi ka Indonesia ge anger iblis kudu di baledog ngan lain ku keusik Indonesia itu syariatna maledog ku keusik di dieu baledog ku keimanan baledog ku hawa nafsu ya kata ibu wayana kudu lontar jumroh ama kasalaki teh si Bagong eta mah lain lontar jumroh ngajak pasea eta da anu nitah nyebut si Bagong teh iblis tahan ku ibu tahan ganti nafsu teh ku wahyu jadi lamun ibu ama kasalaki nyebut Bagong hiji bakal jadi randa 2 budak jadi korban katilu rumah tangga awut-awutan datang ke pengadilan tina naon cerai tina nyebut Bagong menit teu level pasea teh ganti atuh kolontar jumroh iblis di baledog ibu ama kasalaki bijilkeun tina ucapan teh anu mawa makna anu matak ngeunah
amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pasea henteu budak teu korban jadi rana teu tulus naha nu bijil adalah lontar jumroh pan salaki teh tibatan amak mangado nangkep ka ibu bari maca ayat kursi da disangkana meureun keur kasurupan cabut duit ku Pak Kumis 5 juta dikeun ka pamajikanana pan langsung ditangkep ku istrina bari jawabanana sadaqallahul adzim. Well, lontar jumroh boga makna maledog iblis. Ketika terjadi Nabi Ibrahim dek mencit Nabi Ismail, maka iblis datang, Allah marentah nyokot kesik 7 di baledog ngaranna lontar jumroh akobah. Poe ayeuna diartikeun artina lontar jumroh teh maledog nafsu iblis. Jadi lamun di Arab nafsu iblis leungit, di Indonesia ge kudu anger eueuh. Bener ya. Sarupa kitu breng datang saha kaum bapak Nabi Ibrahim. Saha ibu bapak Nabi Ibrahim? Saha bapak Nabi Ibrahim? Ajar tukang nyian berhala. Itu Ibrahim datang ditewak di Borogod, Pak. Di Borogod ditewak, dibawa ke hiji lengkop, diasupkeun di jerona aya suluh, diseunean, disunut. Nabi Ibrahim heheotan we. Naha ayat Allah kul ya naru kuni bardawa salaman alal Ibrahim. Hei seunu tiis salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Kurang copot poin. Hei seunu tiis salametkeun Ibrahim. Seunu tiis berarti seunu panas. Diri hayang salamet, awak tong kapanasan ku milik batur, awak tong karerab ku harta batur, awak tong kapanasan ku perkara anu terjadi di batur. Sabab urang mah cantang tu lain batur. Kang Opik bisa seperti kitu, cantang tu jeung nana gerhana. Kuring bisa serupa kieu, cantang tu jeung bapak. Kulian naru kuni bardawa salaman alal Ibrahim. Hei seunu tiis salametkeun Nabi Ibrahim tina panasna seunu. Makna keur urang lain kudu asup kana jero seunu hayang diduruk da kala katutung atuh. Tapi ieu hate kudu tiis ku ayat-ayat Allah. Ulah nepi ka kapanasan ku milik batur, tong kapanasan ku harta batur. Ngahuleng Nabi Ibrahim di ditu ibadah umroh jeung ibadah haji aya nu disebut wukuf di padang Arafah. Kunaon ngahuleng mikir, naon make jeung mikir panasna ieu alam, panasna engke di ditu moal aya nu leuwih panas batan siksaan neraka Allah. Sehingga bubarna ibadah umroh, bubarna ibadah haji bakal leuwih lentong kahirupanana, leuwih bager dina sikapna, leuwih leeh ieu hatena, leuwih alus tindakan jeung polah-polahna. Inilah makna wukuf di padang Arafah, mikiran alam padang poe panjang, dunia bakal tepung jeung alam panungtungan, akhirat ngarana mata hirup tong loba ngeluh. Di sini dia aya Pak Kades ngeluh, capek cenah euy jadi kades teh. Jawab ku ibu, riren. Har, eueuh deui pucuk panungtungan hirup, iwati kudu eureun. Capek cenah aing menjadi kades teh. Titah saha eureun we atuh. Ibu loba ngeluh. Geuning di dunya teh kieu hirup teh sararape teuing, geura uih ka akhirat. Bisi ngarasa capek Pak Kumis, bisi capek di alam dunia, mangga we geura tempuh jalan ka ditu menuju ka ditu. Mata hirup tong sok loba ngeluh. Ieu teh ladang wukuf, Pak. Wukuf di padang Arafah, berpikir tentang kehidupan nu bakal terjadi, maka balik ke Indonesia kudu loba berpikir naon nu bakal kejadian ka awak urang. Hakikatna Allah nyalametkeun manusia lain ku akal manusia, tapi hakikatna Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah Ta'ala. Edek dibuktikan. Oke. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ai pek teh kawin jeung batur nyeri hate. Sakit. Nyawe ku kolotna dijodohkeun daripada maneh gering nangtung ngalang layung. Tuh aya pijodohan maneh di tempatnya petot nya hideung nya leutik.
nya jug seuri si kurang ge hayang nanu kasep bari beunghar ari jadi jeung nu petot sabulan teu bager-bager dicowel kalakah cicing ngajedog amek ayeuna ibu geus kolot bakal sadar ternyata Allah deuk nyalametkeun ibu naha nu kasep bari beunghar gunta ganti pamajikan teu awet wae boga modal nya kasep nya beunghar salingkuh wae ibu boga salaki petot bari hideung awet tiba heula nepi ka ayeuna mungeun salingkuh da sadar biheung payu. Inilah cara Allah nyalametkeun manusia, lain ku cara akal manusia tapi ku cara Allah Ta'ala. Bener matak bisi ibu boga salaki petot piara paraban sing hormat aduh daripada dibandingkan kasep beunghar salingkuh wae begung ibu nah nyeri hate saumur-umur coba jeung nu petot teu nyeri hate malahan ditawaran beli bade salingkuh moal nah sadar moal payu matak bersyukur ke ibu-ibu nu gaduh caroge petot moal pernah salingkuh tapi abdi curiga lamun ibu-ibu boga salaki anu opatan ieu sabab ieu mah kararasep cantang tuh ibu pernah piknik pernah bayar 1 juta tuluy geus barang jieun uras comro jeung sagala rupa ibu teh saking ku capek ngagoler dina kursi eueun nu ngahudangkeun bangklas nepi ka subuh atuh ditinggalkeun amek kasalaki ngagabret lain hudangkeun pan sidik aing teh piknik cek salaki teh heuda urang ge poho bebongok maneh ngocobrot teh amek goler bari baeud ka salaki setrekeun TV jam 8 ternyata aya berita bus dari Subang ti kusruk kana jurang maot kabehanana teh nyesa-nyesa deuk amek mongah emang kudu amek. Inilah cara Allah, Pak. Cara Allah nyalametkeun manusia. Matak urang tong sok polontong nyaho kana takdir batur, takdir urang ge cantang tuh. Nana gerhana 40 tahun acan nikah teu kudu riweuh. Teu kudu riweuh. Teu kudu riweuh. Naha bisa jadi Allah mere takdir keur nyalametkeun kuring ku cara hese jodoh. Naha apaan aya nu babari jodoh ke geuning babari cerai deui geuning. Bener. Tah ieu ge jadi raranaan teh kunaon ieu teh. Cara Allah, Pak. Kang Opik atawa Bapak atawa saha leungit duit tong jadi pikiran. Nah, bisa jadi cara Allah keur nyalametkeun harta ibu lantaran bareto kumed. Eueuh deui carana leungitkeun sakalian ikhlaskeun jadi nilai kealusan di akhirat lamun urang leungit duit kalayan ikhlas. Mereh henteu atuh geus ku garong sakalian. Kahartos teu Bu maksud kuring. Ibu nyeri huntu sing ikhlas. Cara Allah dek nyalamatkeun bibir ibu tina doraka. Nah dibere cager ge ngocobrot ngomongkeun wae batur, mending we bere nyeri huntu. Tuh, cara Allah nyalametkeun. Bapak nyeri panon bari belek. Tong riweuh cara Allah nah keur nyalametkeun panon bapak tina dosa popolotot ka pamajikan, bere belek bisa teu molotot. Inilah cara Allah, Pak. Lamun aya bapak-bapak anu geus rada kolot leumpang teh geuning kieu. Cicing. Sing sadar, sing sabar, tarimakeun cara Allah deuk nyalametkeun bisi ngalengkah kana salah. Eueuh deui carana enggeus pincangkeun. Deuk maksiat ge hese, Pak. Kahartosnya. Lol ibu dibere bonge, budak bonge teh. Cara Allah nyalametkeun ceuli ibu tina ngadenge gosip. Sok cobaan ngagosip jeung nu budak. Matak hartikeun ku bapak.
jelema salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih. Jelema salah teu kapangih moal pernah eureun kalah deudeuyeun da teu kapangih. Nah, seuri deui Bapak. Urang curiga kasih Pak Kumis tiap omongan orang lang heula mikir tuluy berketek seuri. Cecing. Jalma salah kapangih bisa eureun tina salahna da kapangih. Diwiwirang ku sararea, dituding ku sararea, bisa jadi alat Allah ngahampura lantaran diwiwirang batur. Nu paling paur ieu tanu apik teuing dina salah nepi ka ayeuna teu kapangih-kapangih. Engke geus kolot kurumuy aya budak si horeng tinu ngora. Aduh. Kapangih nate engke ditungtungnakeun. Aduh. Di dieu tah cara Allah nyalametkeun manusia teh, Pak. Matak ceuk kuring ge hirup mah geus aya nu ngatur, tong riweuh. Nu salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih. Nu paling paur mah urang-urang nu boga salah buni teu kapangih deudeuyeun. Kalem mah cenah da teu kapangih. Jadi talung kene nyieun salah kapangih bisa tobat. Matak cek orang filosofi, cicing ieu mah rada berat nerangkeunana ge. Lamun teu ngarti bakal nyebut sesat ka urang. Anu salat teh ka neraka. Anu umroh ibadah haji ge ka neraka. Nu pangajian kieu ka neraka. Tah nu ka surga mah bangsat. Lamun ieu ceramah ngeusan bakal pada maledogan urang da. Rada gelo jauh-jauh ngulum rada gelo kitu. Manya aya bangsat ka surga nu salat ka neraka bakal kitu jelema. Ngan lamun ku kuring geus diterangkeun Bapak bakal ungeuk bakal belenya seuri. Nah, kalakuan sararea. Bangsat ka surga nu salat ka neraka. Wayahna ngupingkeunana ulah bari nunutan. Bahaya ieu mah. Engke ku Bapak diterangkeun nya talu ngabangsat cek aing ge ka surga tapi si kitu. Gurang buka. Bangsat ka surga, nu salat ka neraka, nu tahajud ka neraka, nu pangajian ka neraka. Yuk urang buka. Urang nyieun kesimpulan. Ieu nu dipayun aya 1 2 3 4 5 aya 5, Pak. Bade ngiringan, Pak? Ngiringan mah nya jadi genepnya. Apa pake atuh ngiringan 7? Sadayana 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. 10 urang ieu nu dipayun. Pak Kumis kabangsatan. Anu leungit adalah motor. Pak Kumis leungit motor kabangsatan. Kapangih dina CCTV bangsatna teh ternyata kuring. Berarti nana gerhana teh nuhun. Tadi nyebut Al-Mukarram, aya nyebut bangsat. Kuat teungeunah anjir kana hate disebut bangsat, Pak. Bapak leungit motor kapangih na CCTV nu maling motor Bapak teh ternyata nana gerhana geus nepi ka dinya ditewak ku Pak Kumis laporan ka polisi tah ieu jelemana ieu bukti CCTV-na kerewet de kuring teh ditewak motor dibalikeun deui kuring minta hampura maka keur pertanggungjawabanana kuring curanmor 3 tahun kuring di penjara sanajan motor can dijual geus abdi di penjara. Urusan abdi jeung Pak Kumis beres, motor dipulangkeun, abdi di penjara, silih hampura beresnya. Tapi jeung tatangga Bapak abdi moal beres-beres. Nu kapaokanana Pak Kumis, tapi naha ieu nu salapan, bet wani nyebut bangsat ka abdi, bari abdi teu maos ti nu salapan. Nu salapan teh anger, Pak. Heueuh we nana gerhana teh bangsat. Lol pamajikan kuring uyuhan daek jeung bangsat. Lol anak kuring uyuhan we anak bangsat. Ceuk nu salapan. Jeung Bapak mah geus angeus urusan teh. Motor geus dibalikeun, abdi di penjara. Tapi Bapak nyebut bangsat ka abdi. Pertanyaanana, maok naon abdi ti Bapak? Rada berai-beraian saang? Nah, abdi teu maok ti nu salapan, tapi nu salapan tuluy-tuluyan nyebut bangsat ka abdi. Naon ngaranna? Mitnah. Jug umroh, jug haji, jug salat, pek tahajud. Sapanjang fitnah eta Bapak can sujud ka kuring minta hampura.
datang ke pengadilan akhirat jaga abdi protes Gusti gening alam dunia teh heureun palebah mana heurina abdi dituding bangsat anak abdi disebut bangsat pamajikan disebut bangsat Allah maha adil Pak ngabangsat henteu ngabangsat ti saha ti Pak Kumis naon leungit motor geus dipulangkeun nya di penjara 3 tahun geus menta hampura parantos tanya Pak Kumis parantos ngahampura parantos sasalaman di akhirat beres lol nu salapan Allah nanya kanu salapan bener nu salapan nyebut bangsat ka dieu nya Gusti garong Allah mere pertanyaan maling naon nana gerhana tinu salapan bapak bakal ngahulang teu Gusti teu maling nah atuh geus ngomong-ngomong bangsat bari teu maling naon ngaranna fitnah Gusti ladang salat ladang zakat ladang umroh bikeun ka garong maka dosa ngagarong mangga nyerenkeun kanu salapan. Inilah Pak pengadilan Allah matak cekuring ge mundek tudang tuding ka batur teh sing apik kira-kira teu ngarugikeun urang mah tong sok milu ngomongkeun ayo mah jadi rada sieun lamun teu ngarugikeun bapak naon make jeung kudu ngomongkeun si itu bener tuh Pak tong kajebak ku kasalahan batur ku cara urang ngagibahkeun batur batur nu teu ka masjidna nah bapak nu ngocobrot tinggal unggal magrib jeung nepi ka isyana bener eta mah si Pak Kumis ku cadu ka masjid hirupna teh nu teu ka masjid Pak Kumis bapak nu salapan ke urang genjer nu salapan bapak nu salapan lekat ka masjid salat di masjid musyawarah sagala pokona di masjid Pak Kumis we nyengcen hiji tah nu salapan teh tong kagoda kudu ngeluut lempeng we bapak ka masjid teu kudu ngomongkeun ieu ieu mah geus magrib ngadon ngariung heeh bener jelema kitu mah kos lain kolot hampurannya kalah we Kumis baplang ka masjid eueuh kahayang kalah we sosok pidato tapi ka masjid tara keuntungan besar keur Pak Kumis nalika bapak ngagibah tuluy-tuluyan di masjid sanajan Pak Kumis tara ka masjid tapi bakal boga pahala ka masjid sanajan teu datang Pak nah diomongkeun tuluy di jero masjid kahartos Islam itu apik lain kudu curigaan ka batur nah ari Pak Kumis henteu ibadah peda teu ka masjid ibadah runtuh masjid nu salapan ahli masjid kadang-kadang duit teu boga ceuk Pak Kumis ku aing dibangun lah nah teuing jadi ngaran-ngaran ibadah kabeh manusia teu sampurna aya ibadah ku daek ngeusianana aya ibadah ku daek ngabangun ngan emu ngeusianana duanana ge ibadah Pak Kumis ku hartana nu salapan ku ngeusianana nu lapur mah ngabangun teu ngeusian teu sakira dengekon deui cenah deui sakirana teu ngarugikeun urang nah maka jeung kudu diomongkeun ka dosa-dosa keur urang kahartos Ibu halo kena aya ceramah oh terus tuh di jalan aya pelacur cicing tong wani-wani oh pelacur neraka kata digodog di akhirat ku malaikat digusur entong kitu Pak anguran mah tepungan palebah titah nepungan mau siap Pak Kumis siap lamun ieu Pak Kumis aya istrina engke balik wilujeng pasea naon tadi makanya nepungan anu di jalan naon teh heureuy mah heureuy we Kumisna di kitu tah nu di jalan kaluarna jam 8 peting rokna geus ponok kaluhur you can see buuk di beureman hanapeun tangkal caringin nyaho abdi oge dina meja anu buleut minuman sagala aya udud ongkoh lol kuring ka tempat kitu langsung aramis budi oh what dipegang leungeun kanca jeung katuh teh kuduaan om check in om cing teh moal
mah kejeng moal cing teh apal TikTok uninga buka dirinya oh nana gerhana nuna TikTok selfie atau emung nah rok ponok urang selfie jeung rok ponok bahaya tuh viral deui ulu eta kaboga ustad teh rokna ponok sudi karena loba na TikTok awewe maceh gitu kata mah urang aya bukti dipoto jeung si eta di horoream hah beang na TikTok loba awewe nu I love you Pak Ustad dana nyaho aing mah teu nyaho nyawacan aduh entong cing tetong selfie atuh cenah hoyong kayak atuh si teh urang nengan baligo untung keur pilkada tapi si di dia aya baligo anu leungit ku abdi harita tah dipake rok si eta puterkeun sok cing rek dipoto mah ayeuna aya tiungna ku taplak meja aya abdi penasaran sabaraha cing 7,5 cenah abdi teh jam 10 mah alah cing teh geuning mahal 7,5 2,5 keur penginapan 2,5 keur si mami 2,5 keur abdi nya Pak Komisnya teuing urang nama gebet ungeuk aya istrina di dieu wih ti dieu wilujeng teu dibukakeun panto 7,5 Pak Komisnya nya oh cing teh mahal 7,5 mah nyaga dosa baraha 200 salawe kewe cenah geus salat subuh ngarah si mami teh dibere penginapan teh dibere cing teh di mana atuh sakitu di kebon buncis nya Pak Komis di kebon buncis jujur halus Pak Komis kata cing teh ditungguan nepi ka subuh katakan seuri pek bae bapak dek bebereukeun ending akhir bapak bakal ngerasa bersalah ibu bakal merasa bersalah kuring ge bakal merasa bersalah nepi ka subuh hayu atuh cenah di kebun buncis hayu balenyang ka kebun buncis aya saung 2 meter pasagi malik mulon tah cing teh duit nganda akang mah lain hayang nanaon hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu sakitu pertanyaan teh nyurucut saipanona duit dibabetkeun akhirna manehna deuk luncat ku abdi ditewak geuwat rokna eleungeuna lengan aduh aing mah kacaletot euy lengan ku abdi rok ku Pak Kumis kitu tadi didudut ku abdi leungeuna diuk cing teh lain hayang duit bener hayang heueuh ngan pertanyaan anak kunaon neng bet gawe di nu kieu teu ngajawab duit dialungkeun benu gek diuk jeung abdi bari ceuri boga cing teh indung bapak teu aya berarti yatim hiji tah cing teh boga salaki gaduh urang mana urang Subang malahan mah Subang lagi ieu pisan Subang naon itu Pak Salatiga Salagedang urang mana cing Subangna Salagedang kabeneran cing teh isuk dekat itu cing minta fotona dikirimkeun teh itu fotona teh aya jiga ieu da iya da kumisna ge kieu pisan ieu fotona aya tah terus sing teh neng teh yatim piatu nya salaki kabur nya orang Salagedang nya cing kadiekeun fotona nya ieu teh jiga boga cing teh neng budak gaduh sabriji 3 bayangkeun ku ibu yatim piatu salaki kabur kudu mau ngaminuhan kabutuhan budak 3 sekolah SMA jeung SMP atuh cing teh neng usaha naon boro-boro usaha zaman kiwari ijazah ge boga ka pabrik hese da kudu nyogok sedangkan abdi teh teu boga naon-naon eueuh deui keur ngahirupan budak abi iwati gawe di nu kieu matak kudu tanggung jawab ge Pak Kumis alasan gawe di nu kieu teh naon neng teh teu ditanggung jawab ku salaki kadua inung bapak geus eueuh cerai dage cerai janda bodong teu make surat pengadilan agama
budak satilu-tilu kabayang tuh ku bapak sangsarana nah ulang abdi ge pak kaduhung nanya milu ceurik abdi gari teh bari rada ngaleng saeutik abdi teh bae we da seungit nu kitu mah da ieu mah judul lagi ngabohong atuh bae we da kanyataan mah hoream kulang kaleng goh deudeuh teuing cing teh nyai cing teh aya di ditu aya kades aya cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun apaleun salakian neng kabur uningaeun apaleun neng boga anak tilu uningaeun osok cing teh kades barang bere ka neng pan sidik nem jelema-jelema tulungeun jawabanana hampura kades urang jawabanana kuat asa dibentar guludug teu cara keur hararayang dicoblos jiga nu hareueuh geus jadi mah wadul hampura des lain cek urang cek si itu urang oge tah sing teh aya di ditu ustad ge kababat bapak aya sok barang bere sing teh ka neng eta ustad jawabanana leuwih bongkol ustad ukur ngadalil sodakoh infak jariah waradul bongkol ukur mentingkeun diri sorangan barang bere mah kacadunakeun hampura tah lain cek urang cek si itu urang oge tah sing teh aya di ditu sok pangaosan aya sok barang bere ka neng pangaosan teu abdi ukur pa alus-alus tiung pa alus-alus baju pa hade-hade gilimring ka barang bere ka batur mah kacadunakeun rumah sate ibu kades boga kasalahan teu mere ustad teu merhatikeun jamaah pangajian ge sarua paingan atuh cek Nabi Musa ibadah nu paling dipikaseneng Allah lain salat lain saum lain ibadah haji naon atuh ketika anjeun mere kabungah kasasama dina hirup leres pak ketika si eta dibungahkeun dijamin ku Pak Kumis atuh neng ayeuna mah kieu ku akang dibere sakarung beas ngan eureun maneh tong gawe di nu kitu tak ieu 500 keur jajan sakarung keur dahar demi Allah bakal eureun Pak digawe di nu kitu lamun Pak Kumis siap ngajamin nepi ka dinya ngan da satu acan ngajamin ge insyaallah Pak Kumis nu paburantak rumah tanggana berarti solusi mah hese Pak matak tong wakanuding naraka-narakaan naon kasimpulanana naon hartina urang umroh bulak balik paribasa rindu Mekah rindu Madinah lamun sakeliling urang loba jelema sangsara nu can kabelaan loba yatim nu can kabantuan loba miskin anu can bisa kabere kamanfaat tina harta jeung banda urang bener silahkan Kang Opik pek umroh dina tahun ayeuna teu kudu hayang unggal tahun lamun aya mah duit geroan si yatim pangnyakolahkeun geroan si miskin pangjaminkeun geroan jelema sangsara pangnalangkeun itu bagian daripada amal leuwih ti umroh naon dalilna kateranganana Allah mika seneng lain salat lain haji lain saum tapi Allah seneng karena ibadah jelema nalika eta jelema mampu ngabungahkeun antara hirup antara jelema jeung jelema nggak usah reka Cirebon hah 2 jam deui sajam deui nah ada urang nu ceramah lagi kumaha urang we protes hayang sajam deui ieu pa hayang sajam deui sok we maneh sorangan sajam urang merek balik emung betot doakan ke orangnya Kang Opik sekeluarga tos tiasa ngaumrohkeun ibu Ramana sing ditampa ku Allah Rabbul Alamin jadi amal kasolehan bukti nyata ti anak lainna naon lain mereka kolot lain tapi deuk nyokot doa kolot lain urang mereka kolot tak urang nu dibere ku kolot tapi hakikatna mah urang deuk nyokot doa kolot salametna urang di akhirat lantaran aya doa na kolot dipikarido urang ku Allah ge lantaran inung bapa mikarido ka diri urang ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung mir kana inung bapa sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun ninggalih nu dipamri hampura anu kateda billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.